Lah pagawean awe mah teu beak-beak apana ngejo sorangan oge angger kudu ngejo lamun teu ngejo merek barang haka naon terus ngejo nyusuh pan teu disusuhan beureun kumaha awe mah da loba pisan pagawean teh sasapu ngepel lohong ayeuna mah teu nyusuhan budak coba baheula mah nyusuhan budak nyusuhan bapana alhamdulillah kencak atuh kadang-kadang papentil aing kuat coplok hiji pan pada ngebenyeng ti ditu ti dieu kejo ge kejo we doang itu eueuh deungeuna lah cuman aya kadal liwat geprek ku aing goreng lumayan belum jeung naon euceu daharna belum kadal arek sia nu ngaliwat pisan aya domba nyasar atuh ka dieu lah macan sasapu di hareupianan ieu ditinggalkeun bisi kurung sanguna panas teuing mah ieu pan beres kunun dihana alah kudu kurah-kureh kita ing tetorojol emang ieu emas gede boboko ieu naon eusina deui plastik ieu alah korehel emang ieu emas gede boboko aing alah pas ditempot teh wah ieu mah Mas Joko bisa dijual ieu mah dikabiri ieu mah pabaletak pan di dieu can diberesan ari eueuh lalaki mah kieu ieu geus nongtot pan ieu baru kajeduk lumayan pan ih ieu rongsok tah meunang ngumpulkeun ieu di nu hajat kamari tah ieu lamun dijual ieu meunang 16 juta mah ieu rongsok tah ieu aqua cangkang aqua kabeh mun dijual 16 juta 17 jutaan lah kabeh tah jeung lahana meureun alah alah menang di katambahan suluh teh lumayan ya gas mah teu boga lah rarese baheula aya pembagian ti pamarentah ku aing jual weh lumayan jang meuli teri jual 500.000 belikeun teri kabeh kapake setengah tahun suluh we lah lumayan ieu kan hujan wae daena teh lah dari hujan wae kieu teh tong baru jelema tuyul ge di jaket jiga nama dihareup dihanan candi sapuan lah sapu heula aing mah lah suka bubrugan daun jambu kayak imah aing teu kadeuleu ongkohna loba wae dihanan sampah teh daun jambu alah marurag gedogeun mah nyekelan ampe tong murag una mah tong maruragan maneh teh nyekelan cekel-cekel di luhur teh murag menjadi bala pan kamari mah disapukeun teh bersih teuing dipikeun ka tanggal jambuna ku aing kasapukeun jauh teh ka mana tanggal jambuna eueuh cai teh leungit jeung horeng kasapukeun bersih bersih kabeh lah imah pancan di keramikan ieu kos batur batur make keramik meni lalesang leumpang ting sorodot
suka jero imah teh kuating gareblug da labuh da lalesang teuing keramikna nu alus aing mah boro-boro keramik usum hujan ge jareblog kalah liang undur-undur we balatak kadang-kadang teu boga deungeun sangu mah ku aing undur-undur ge dialaan we lah lumayan lah daripada aing ngagogosan tihang kadang masuk ngarep-ngarep aya nu liwat make motor hareupeun imah teh ngeong tarik motor teh ug teh murag babawaanna teh gablug we murag teu mainan tuluy we ka ditu ku aing cokot pan eueuh dihana nu liwat kitu teh lalawunan wae jeung eueuh deui nu make motor kudu ka jalan raya aing bangga lah hoyam nyebrang aing ka jalan raya teh lamun balanja teh sieun aing lah poting polotot mobil motor oge kieu we sore mah nungguan naon da nungguan upo moal aya nu liwat ka dieu mah alah pagawean teh pan teu beres-beres di imah teh naon nu sagala dicabak ari awewe mah kotor saeutik dielap pan marukankeun pagawean awewe meureunan beres ku sapoe disapuan dipel diseusuh unggal poe ge naon sagala rupa aya wae unggal poe mah saep-saep kadang-kadang ulah nyapirakeun ka awewe teh ani mah teu ka mana-mana ieu di imah wae ngeunahun marukankeun di imah ngeunah meureunan capek di imah teh sagala rupa komo boga budak leutik mah alah komo mun budak leutikna mumeujeunna badeg ulina luhur lomari kadang-kadang disuhuna nu lumpatan pan bangga eta teh harese udag-udagna aing tinggal mandi ieu mah mandi heula geus burit batur mah kadang-kadang mandi teh make sabun make sikat gigi make sampo pan aing mah teu boga batur make sabun aing mah ku cai beas we ku sikat gigi we gosok-gosok make anu kleutik kabeak pan gugusi ge daripada aya nurutan budak ayeuna gaul huntu ge make beusi huntu dibehal make beusi hayang tempo gaul beusi malulu huntu teh pas nyengir teh kuat jiga rorobotan makana usum hujan cing teu paur we eta nu huntuna beusi kade neng cing teh eta ulah cengar-cengir teu pararuguh lamun aya hujan bisi kasambar guludug huntuna teu nyaona naon da sengar-sengir we tur bledag we kana huntu paburisat beungeutna meureunan kadi kan guludug mah jeung beusi musuh ti baheula ge aya beusi disambar wae ku geledeg mah kade ta neng anu buntuna aya beusian nu siga pager pot ngabaris teu bisa calangap-calangap acan berat meureunan ganti ku bajaringan ke mah mir rada hampang ulah ku beusi huntu teh aing mandi heula